perumahan nanti. Waalaikumsalam. Mang, punten abi bade naroskeun. Aya teh perumahan wae di Panawangan nu DP-na 7,5 juta sanes. Buka bikrang terang. Hah? Ah, tertarang. Heran kumaha pamikiranna. Masih mang teh didamel di dia, enggak damel perumahan dia, nah tertarang. Ya kan abi mangan saukur damal di dia, abi mah teu terang urusan ukara itu nama. Nah, bisa tertarang mah. Teu terang abi mangan saukur damal di dia mah. Bapak nu inget apal tuh taraskeun we tuh ka bosna tuh, aya bosna di ditu tuh. Tuh, bosna aya tuh di ditu. Mang, abi teh kan naros ka mang, nah ini tah naroskeun ka batur. Kan uhun abi mah teu terang, Pak. Abi mah teu terang, abi mangan saukur damal di dia mah. Nah, betul terang. Si mang didamel di dia kuduna terang mang. Kalau kan ini tah naroskeun ka batur, abi teh naroskeun teh ka mang di dia. Nah, nanayakeun ka batur. Ya kan ku abi diarahkeun langsung naroskeun ka bosna ka ditu tuh nu gaduhna. Ah, ieu di jelema teh. Mang, ya jadi jalmi teh kumang kudu saling. Batur nu naroskeun, kumang teh jawab. Ya kan kurang kumaha pan ku aing tadi dijawab. Heran je jelema teh kumaha. Kudu jadi jelema teh kudu jadi manfaat mang ka sesama teh ka batur teh. Batur nanyakeun ieu mah betana itu. Pan ku aing geus dibejakeun bitu nanyakeun ka bosna ka ditu. Abina-bina teuing jalma teh ampun ngumusingkeun wae. Mang, ieu teh perumahan Bumi Alam Indah nu aya di Panawangan. Saket BRI seberangan pasar, akses jalanna sae jabat DP-na. Mirah, ukur 7,5 juta. Abi bade nyanak lah 10 mah. Tapi kan kado istri 2, kado budak 5. Sekeluarga seperumahan dia. Hah. Mangga mah.